membacakan pidato dalam berbahasa Sunda yang bertemakan pendidikan. Sampurasun Wilujeng Sonten. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat para hadirin yang berbahagia. Puji sinaring syukur abdi panjatkeun ka Tuhan Yang Maha Esa. Dinten ieu abdi dipaparinan rahmat sareng karuniana, sehingga tiasa ngumpul dina kasempatan ieu dina kaayaan sehat. Dina biantara dinten kuring baris ngabahas atikan pikeun kaharep. Atikan mangrupa proses diajar pikeun nambah pangaweruh. Atikan laingan saukur proses mindahkeun pangaweruh ti pendidik ka siswa. Atikan miboga udagan pikeun ngaranjatkeun SDM jeung nyiptakeun generasi anu cerdas. Atikan kasida pentingna dina kahirupan berbangsa jeung bernegara. Sabab di dieu ditempatkeun cita-cita jeung masa depan generasi penerus bangsa. Abdi terangin pendidikan teh kacida pentingna boh pikeun kahirupan pribadi boh kahirupan berbangsa jeung bernegara. Tapi han jangkal teu sadayana jalma boga kasempatan pikeun menangkeun atikan nepi ka jenjang atikan luhur sabab keterbatasan ekonomi jeung akses kawatesanan. Ngajadikeun atikan hese pisan pikeun jalma anu hirup di wewengkon terpencil. Nalika anjeunna hoyong nempi pendidikan anu sae, aranjeunna oge kahalang ku akses susah ka sakola. Kumargi kitu kanggo orang anu gampil kana atikan, hayu urang manfaatkeun kasempatan ieu kanggo ngahontol cita-cita sareng prestasi anu pangluhurna. Atikan mangrupa salah sahiji pikeun ngahontol tujuan. Naon anu anjeun cita-citakeun? Dokter, guru, polisi, presiden, sagalana moal kahontol tanpa atikan nyakupan. Atikan oge mangrupa cara anu panggampangna pikeun magatkeun mata rantai kamiskinan. Sabab kamiskinan raket patalina jeung kurangna atikan. Atikan anu nyukupan ngajadikeun jalma leuwih atikan, gampang pikeun menangkeun informasi jeung gampang pikeun menangkeun pakasaban di zaman kiwari. Hadirin anu dipika hormat, kumargi pentingna atikan pikeun kahirupan berbangsa jeung bernegara oge kahirupan pribadi. Hayu urang nyiapkeun diri pikeun ngahontol atikan anu pangluhurna. Dina raraga ngahontol cita-cita anu diimpi-impikeun. Sakitu anu tiasa didugikeun enjing ieu mugia mangpaatna kanggo urang sadayana. Hatur nuhun, hirup Sunda.